Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abi Ibu Laila Sari, abi pembimbing literasi TSD TF Queen. Dina deungeut ieu abi bade presentasi kawih pupuh ladrang. Pupuh ladrang dicandak tina buku 17 Sekat Pupuh, nurumpakana ku Bodi Suwarna, notasi Ik Setiawan, diterbitkeun ku penerbit Geger Sultan. Mangga didangukeun pupuhna. Ari udara sepepelakan, melak jantung, cenah ngarate jadi jauh asa di dahar sorangan. Ari garing terasa ingin masak hayang, cenah rek ngalenar pati, bulu hayang bepohot teu dicabutan. Sakitu kawih pupuh nu ku abdi ditembangkeun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.